Duh, gitu panas poe kieu hut. Jadi putih koro teh garing ta tuh alang-alang kelapa aing ta atuh sia teh. Lah, hoream kumaha we jangkung kitu. Sia mau urusan kadaek atuh mun aing mah naik atuh teh saeutik ieu pendek. Kapan aing teh bisa naik, kita teh bisa turun. Ajul atuh sing aya ieu. Lah, kumaha we teu purun aing mah. Aing mah geus aya kalapana sia tinggal ngalajung wat. Embung teu purun kumaha we. Yu dulu ieu kalapa tinggal nyabakieun naon hesena cek aing mah. Gak ngalah kitu tak kuirkeun. Ih, urusan pangabisa sia mah. Aing keur hoream we. Embung teuing. Saya gue eta kumaha teh deukeut kapan. Sia mah urusan kadaek sepuguh ieu teh kalapa geus sepuguh nu aing. Sia mah lagi tinggal ngalah urusan kadaek bae hayang akana we hungkul meureun sia mah. Yang ngeunahna hungkul sia teh geunan. Sia lo bating ngomong da aing mah embung kalapan ge ulah cangkulin we na mah. Geunang atuh lah. Buru. Ya aing resek ada naonnya. Beuteung aing ripu-ripu teuing. Aduh. Kemana ieu nya? Mau gabut. Geuleuh itu sadeu si cai. Bedeuleuh meunang kikieuan. Jika si cangak itu teh. Meureun heueuh. Anjing, itu makan ngocok do. Oh gitu. Heeh. Yang disampeurkeun. Tah bener meureun hut keur ngocok oh. Heueuh ada longan ageuna meni. Anjing tarik kitu. Ngocok di wilayah aing mah wanianan. Lah tong sampeurkeun dulu. Ciduk. Sia cangak ngocok di wilayah aing kan. Astagfirullah. Yo, tercemari wilayah gara-gara sia. Sangkaan barudak naon aing. Paling teh keur modal kikieuan. Apakah ada ti jauh mah juga keur ngocok kieu teh. Pan aing teh ngetruk-ngetruk ieu. Baheula pan sok ngetruk-ngetruk kieu teh sok rada biji. Aduh. Naon ngocok ieu? Modal aing keur modal. Ieu. Nang keur ngocok kumaha ya aing ripuh aing taina tos ngakan naon ieu. Barang aing kalah karipuh ieu mah. Wah, semelubasan alasan cangak keher atuh ngocok mah ngocok we meureun si mah keher. Pisan alasan sih teh. Astagfirullahaladzim, siapa aing kalah teu kaburu ombe-ombe acan. Nanti kadele aing keur kikieuan. Keur modal. Jadi kalah ngocok aing. Ih, Sia mah goblok lo bating alasan ngocok mah ngocok we atuh. Atuh meni bungsan ngaku sia teh lah. ayo naon cek kido. Anjing sia tah ngajak pas ya euy. Jadi ketemu tanya keliwat gawas ya. Jadi kabur aja. Aing atuh milu. Aing. Geus kieu mah aing kalah sang yang nenggeulan aing. Duh, ngasi anu poho euy. Kopi aing pan. Aduh. Geus kieu camper nih. Dagoan kido. Cina ayeuna mana kido? Lompatan segala menit juga di tadi buru jurik. Aduh. Hampura jalan maneh mah juga leumpang tengah jalan yo. Aing di udag jama burung rusuh. Pokona mah mun maneh panggih jama anu tadi baju calana baraseuh. Tah eta mah jama burung sepak we heuh. Cina jalan burung ti saha da jalan burung di dieu mah. Aneh-aneh wae maneh marane mah sih. Aya di ditu tuh belah wetan, pokona mah teu di baju jawa baraseuhan jamana teh. Mun aya bapanggih sepak we eta mah da jama burung. Maneh mah aya wae tuh. Aing malah arek ngalanjutkeun pagawean urang ya lah. Maneh mah. Ulah ngekin dit ihut. Ayo bisi eta budak keneh. Tidur eta saha anjing? Teu baju deui eta lompatan aing mah. Aduh. Si cangak deui eta nginaon sugan jawa burung aing. Jih, urang make nanyakeun Cikida Jon. Kunaon si Jo nih aing. Kalau baras ya. Poe ayeuna apes-apes teuing. Dibalas ku Nila.
Wet. Rusuh amat, John. Mau kemana, John? Lompat tiba baranting gitu, aing mah. Kemana ieu? Tuh gue meni heho gitu lu lompatan sih kan udah bagong aing mah. Aduh, orang kaget tadi kan eta Papang jeung si Gido jeung si eta Huut. Dadi eta geura cenah aya jelema burung. Tadi Papanggi sugan jelema burung si Cangak. Aduh, aing meni kaget eta tadi. Hah? Si Cangak jadi burung? Cina kira mimitina aing mah. Di mana, John? Nah, heuh. Nah, Cangak burung. Nanti rapan kamari mah aya ngaliwat eling kene. Ah, teuing lah aing mah kaget lah aing dah hayang dar heula yeuh. Nah, heuh si Cangak burung. Aing mah. Nah, pan heueuh. Asa kamari Papanggi heuh. Aya kamari Papanggi pisan jeung aing. Nya tere pisan burungna aing mah. Nah, wet di tangan deu langsung. Bating nam cong ka ditu we, cong beri ulang-ulang kieu we teu pada ruguh. Nama teh lah. Dulu ieu budak geus kukurubutan deui wae. Nah aya naon heuh. Jama-jama teh kunaon aing lompatan. Tadi si Joni ayeuna sia deui. Beri teu pada ruguh pisan. Masih lah hilik ya aing tinggi terus yuk. Duh, haralanganna. Kan edan budak teh na kunahan heuh. Nah, ieu jama Ya, lompatan teh tadi. Tadi cong ka ditu we ka saung lauk balong. Nama Ai calana make kolor, ai awak teh di bajuan, ai hulu make topi. Ih, ngatas di mana sih aman kuat dibubuli gini gitu. palingan terjek si Joni sia disangka gelo atuh. Lu sudah penampilan lagi kieu. Kieu. Lain gitu iya aing tadi keur modal tah di situ. Si Kido bisa keur kieu geura. Cing parahna. Padahal aing keur modal di situ. Aing tuh da pan baju di situ ku aing ditunda dipoekeun aja. Baraseuh aing. Kemarin atuh ieu ayo we ulin jeung si Kasra aing mah. Ek ngurak aing teh belut, tapi begini ke can dipanen heula. Kan di paranan bebe. Si Kido. Kan tadi mah pangijeng si Kido teh mane. Nya aku. Lupa tuh kayaknya mun siga kasetanan. Kemana leong nggak si Kido? Ku aing di tangan yeuh. Aduh. Dak eta yang suut yeuh. Tadi itu tuh. Itu tuh lompatna. Tadi itu tuh. Tadi itu tuh cing. Kodenya heuh. Nah, tadi kemana bener nanya? Tayangan aku sia tuh. Lah tangan Aing jeung poho deui da. sudah ya. Oh, cung. Junga lah. Tanyakeun ka jalma karitu aing ah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Mantap.